Orang sebenarnya saya belum pernah ketemu, sekalinya ketemu itu di akad nikah. Pas saya ucap kabul sama orang tuanya pun saya bingung mana calon mertua, mana istri saya. Gampang jaji. Ono lain kan yang ada tuh anjir tuang sene, tuang sene. Ain sate kaos. Soalnya apa, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan uang. Itulah pesan saya. Iya. Kuat lur, kuat. Terus teh masalah YouTube ya, kembali lagi ke YouTube. Nah, gitu mana? Jadi YouTube teh tinggalin ke dia. Nah, jadi teh perkembangan YouTube nih. Nah YouTube teh teh mau kerja apa milih YouTube jadi teh kumaha ya? Kalau itu masalah kerja, gaji YouTube belum bisa mencukupi. Jadi kerja dulu lah, udah sampai nge-YouTube karena nge-YouTube itu cuma hobi, menyalurkan hobi mancing ya. Tapi seandainya YouTube-nya gede, ada kumaha kira-kira? Nah, kalau itu sih paling udahlah fokus nge-YouTube aja karena enak menjalani pekerjaan dengan hobi gitu. Soalnya apa, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan uang. Itulah pesan saya. Iya. Kuat lur, kuat. Kudu kitu. Ai kuat maneh naon? Daang, teu daang. Nu penting mah daang. Ai gawen teu, ya lieur tuh nama malak we nya. Jadi kas ingat berita ucok baba di palak teh nih. Aing mah anak orang kaya, kira-kiran yang mabuk mentak kocok baba ini tentu nama benang we ke polisi. Aduh. Diam. Jadi quote nate guys, naon tadi teh? Pekerjaan naon tadi teh? Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan uang. Oh my god. Wow. Anjir, mending kena pisan eta we. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan uang. Kamu hobi ngabadong. Eta mah geus kubur ieu eta hobi. Datang ke hobi. Rupan koruptor oge bener hobi. Geus akhlak mah ya. Belum kebayangnya eta lamun koruptor ditanya gitu. Cek polisi, cek KPK teh kunaon maneh korupsi? Saya mau hobi, kumaha tuh? Nah, aku konsekuensi aku nyalira hari hobi gitu mah. Ngomong-ngomong ini teh 17 Agustus. Jadi namanya selamat ulang tahun buat bangsaku dan buat negeriku yang sedang sakit ini. Semoga kita cepat pulih ya. Amin. Pulih dari berbagai masalah negara ini dari segi hal ekonomi, terus nantinya pokoknya doa-doa yang terbaik lah buat bangsa kita ini yang tercinta ini. Pokoknya mah merdeka dari hutang, merdeka dari koruptor. Iya pasti. Merdeka dari janji-janji manis. Bangsat kau. Iya, yang sering ngeprank itu ting salah pokoknya, eta lah pokoknya mah. Kamu dia di prank balik. Ayo nyumbang 2 triliun aja. Aduh, ngeprank eta mah. Edek teh eueuh. Gara-gara mana ngeprank 11.000 triliun. Aduh. Pang nyenggol politik. Bisa aya buzzer liar. Nggak sabar menit ya, ay. Oh, sila nih. Sila nih. Kagok 8 menit di Senin buluk. Senam Senin. Atlet yang udah nonton oke. Nu penting ngawangkong kemana we tapi na pokona mah. Ngaranna ge ngoceh kemana we da ieu ngobrol receh atuh. Da lain ilmuwan. Da wing mah lain dokter atuh. Kemana we ngawangkong nu penting menepi. Ngomong-ngomong ngopi heula guys. Ieu teh disponsori oleh Kopi Liong. Aing teu dibayar oke disebutkeun merek Kopi Liong. Kopi terenak di Bogor. Enak jeung murah lah pokokna mah. Jadi lamun ulin ka Bogor loba oleh-oleh na ka Bogor mah. Hiji kopi nu terkenal Kopi Liong. Terus mun
arek ulin di ka Bogor jalan-jalan loba pugu jalan-jalan malah tempat-tempat yang sebutkeun tanggal selesai hijina Istana Kebun Raya dan teman-temannya lah pokoknya. Makanan teh di Bogor teh loba. Si teman-teman kalian sobat Akang Asda TV dimanapun berada yang mau jalan-jalan ke Bogor, baik di ujung Berung, di Kidul, di Kulon, di mana wae lah, di ujung di alam goib. Nu datang ke Bogor, bisa rek nanya-nanya, mangga, bisa rek ngajakan kuliner, hayu dihayukeun ku uing tenang di Baturan, asal pangmayarkeun. Pokoknya loba tempat kuliner di Bogor mah, dari yang termurah sampai yang termahal, pokoknya loba pisan lah. Dari kelas protak sampai ke kelas sultan. Loba pisan pokoknya. Insyaallah tong hilap deui oge baraya nu arek main ka Jampang tah. Di Jampang oge di Sukabumi teh loba tempat kawasan wisata terbaru eta teh nya. Naon deui urang Jampang ge aing teu arah apa euy jalan ka Jampang. Terus loba oge produk-produknya di Jampang teh nya. Loba. Coba ngecek orang Jampang. Lan wae produk-produk Jampang enak opak Jampang ranginang kayak gitu lah pokoknya mah loba aya peuyeum. Dan paling oke bingung nggak setuju tanya jadi paroho dan produk-produk Jampang. Loba enak mah Jampang teh keren enak mah. Malum. Loba YouTuber. Loba YouTuber oke. Di Lengkong oge aya. Mak barbar. Anu nuju naik daun ayeuna teh. Nuju naik daun. Ai kamari mah naik buah aja. Naik daun. Alhamdulillah tuh Jampang teh keren enak mah loba potensi-potensi yang masih nyumput tapi mulai bermunculan ibarat ibarat hujan, ibarat kacang kehujanan sing peluntung togena teh marunjul. Pandai istilah berlian itu tidak didapatkan di kota, tapi adanya di hutan sumber berlian itu. Nah, makanya bibit-bibit unggul itu mulai bermunculan. Dan mesti kota mah sepuhan atuh. Geus nangga bentuk. Sadi YouTuber teh loba lah di Jampang teh nya. Naon dinya? Anu sakanya ieu mah Bajit. Terus Mak Barbar. Terus Rudi Pendam. Si Neng Bule teh naon eta anak nasi emak tah. Sean. Terus naon di Mang Rudi Pendam itu mancing eta mah YouTuber mancing. Terus aya deui LPJ. Wih. Lelucon pemuda Jampang. Wih, di apa? Nah sih disebutnya astagfirullahaladzim di pelopori, di pelopori nanti kumang Sem, Muhammad Sem atau babaturan kuring karena teh Samsul Bahri. Wih, itu pelopor lelucon pemuda Jampang. Tong hilap pokoknya mah dukung terus YouTuber muda nu aya di Pajampangan, insyaallah saling support. Teman-teman mangga pilih penasaran warga Jampang. Kalau mau nonton masalah mancing aya tuh YouTube-na Rudi Pendam. Kadang-kadang lelucon pemuda Jampang ge marah lancing da teh hobina mah marah lancing eta oge. Tapi teu mancing emosi wae. Mancing keributan kadang-kadang. Terus ieu YouTuber ngurek. Mancing oge. Cecep Jampang eta ge mancing orai eta mah. Terus sadi mak barbar wih pugu atau mah tentang keluarga atau mah tapi kocak kita mah asli mah rugi aya mah rugi ngelotkeun kuota atau mah pokoknya keserian lah ngelaju si mak barbar mah aya di nu dubbing wih Bajit. Nah Bajit pasti YouTuber Bajit mah pada terkenal lah atau dari dulu sebenarnya namanya. Terus aya deui YouTuber masalah musik tah musik teh di Jampang teh loba. Cuman teu apal ngaran ieu teh hampurannya jadi teu bisa disebutkeun hiji-hiji. Terus dina produk oge aya. Teluk Jampang. Mantap tah Kang Peri Irawan. Bos Teluk Jampang. Alhamdulillah jadi pelopor urang Jampang. Jadi jelema teh mun arek jalan-jalan ke Jampang teh aya oleh-olehna. Naon khasna? Boga. Naon? Teluk Jampang jaji. Anu lain mah nyang ada teh anjir tuang sene, lain sate kaos. Tapi alus eta teh. Maksudna hayang ngahapuskeun sisi gelap orang Jampang asal santet. Nama Teluk Jampang teh lain santet ini kaos ini Teluk Jampang. Salah berarti jelema baheula teh lain santet orang Jampang. Teluk Jampang teh kaos gini. Coba ayeuna naon di
Nanti anu huntu lauk hiu baheula teh disebutna megalodon. Oh, Megalodon. Wih, ayeuna aya deui tah. Aya di Rame. Jompang Ciletuh. Ternyata kalau kita buka mah resep punya megalodon teh. Bapak. Aduh, aing mah jadi ngawang-ngawang teh ka dieu. Ka mana we nepina. Nemenin nyampe kena Megalodon kan segala. Bingung ya. Aduh, iya lur. Alhamdulillah ya, hatur nuhun pisan ya ka Cecep Jambang ya tos mampir jauh-jauh di Kalimantan. Kuat dipegat heula ku urang di Bogor. Nya heula ka Bogor. Bang heula hayang nama swab PCR ngan cuman dia tutup itu nah gitu bisa. Itu nama ngenong gua putih. Oh, jadi nyimbang teh lain arek silaturahmi ka dieu. Ai tadi di nama. Tos PCR di nama. Aduh, salah. Sudah arek silaturahmi kan. Teh hayang berangkat ke Kalimantan hayang ieu ngurek deui ya teh. Terus lami teh upload video ya. Sudah arek silaturahmi, udah tahu teh sore teh. Arek ngadon tes PCR karena rumah sakit. Ketemu ka aing mah diambil. Ngendong we kalau pengen napan mah di hotel mahal, mending ngendong we di Bumina gitu. Gratis. Ternyata aku tadi dimanfaatkan, guys. Aduh. Jadi enak teh tos sabaraha ribu subscriber teh. Pokoknya mah Jampang TV, channel YouTube Jampang TV tos nyampe hampir 15.000 subscriber. Teman anu paling digemari ayeuna mah digeluti anu YouTube Cecep Jampang subscriberna terus nyampe 2000-an lah, 2000 lebih. Tapi Jampang TV masih aktif kan, Pak? Jampang TV mah tos henteu deui, soalnya itu mah konten mancing ikan gabus kapungkur teh. Cuman ada mah jadi tos konten, jadi mancing belut, jadi bikin lagi channel YouTube baru. Nyaman ya 115.000. Aduh. Bapak di email aja. Hah? Bapak email dia telepon sate. Aya email mah ya. Mah kudu diwariskeun dari email mah. Ya. Soalnya campur email gaming. Aduh, mubazir ya. Kacau. Oke. Sobat Kang Asda TV, tong hilapnya bilih aya pesan-pesan naon wae. Naon mana boga pesan naon ka dieu. Asal ulah minta kadahareun ulah minta duit deui. Aing ngelieur butuh duit sate. Jadi ini adalah konten pertama ngoceh kita. Ngoceh itu ngobrol receh ya. Jadi ngobrol receh. Jadi ngomong nanti ke mana karep we nu penting mah ngawangkong bawa nama. Tapi mudah-mudahan emang manfaatna nya. Sing jadi beas di. Sing jadi beas deh. Eta tuh ya. Jangan guluk bukan jadi beas. Tapi mudah-mudahan aya manfaatna kanggo kasadayananya. Mung sakitu wae ti sim kuring tong hilap di subscribe channelna Cecep Jampang. Cecep Jampang, itu make TV. Teu. Wah, tama Kang Asda TV eta. Tong hilap oge nu kuring. Kang Asda TV. Subrek heula guys. Henteu dicapok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.